Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dina ieu channel simkuring bade neraskeun diajar maca kitab hadis arba'in ti halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ala qaulihi, bali tak dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahihati dina pirang-pirang hadis anu sahih liyuballigo karena bade ngadugikeun saha asyahidu jalmi anu nyaksian atau anu hadir mingkum ti sabagian aranjeun kabeh al ghaiba kajalmi anu ghaib atau kajalmi anu teu hadir. Wa qaulihi sareng dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, muga-muga ngajembarkeun saha Allahu Gusti Allah imro'an kahiji jalmi sami'a anu nguping itu jalmi maqolati kana cariosan kaula pawa ahada mangkat teras ngapalkeun itu jalmi kana hadis faadaha mangkat teras ngadugikeun itu jalmi kana hadis kama saperti keterangan sami'aha anu parantos ka kuping itu keterangan hadis. Summa minal ulama'i mangkat teras di sabagian para ulama man saha jalmi jama'a anu ngumpulkeun itu jalmi arba'ina kana 40 fi usulid-dini dina asal-asalna urusan agama wa ba'duhum sareng sapalihna itu ulama pil puru'i aya anu nyandak dina bab puru wa ba'duhum sareng sapalihna ulama pil jihadi aya anu nyandak dina bab jihad wa ba'duhum sareng sapalihna ulama fi zuhdi aya anu nyanak dina bab juhud wa ba'duhum sareng sapalihna ulama fil adabi aya anu nyanak dina bab adab-adaban wa ba'duhum sareng sapalihna ulama fil khutabi aya anu nyanak dina bab khutbah-khutbahan wa kulluha sareng ari sadayana padamelan ulama maqasidu sholihatun eta pirang-pirang pamaksa dan anu sarae rodiya mugia ngaridoan sa Allah Gusti Allah an qasidiha kana pirang-pirang pamaksadana ulama dina itu hadis wa qad ra'aitu sareng teman-teman parantos ningal kaula atau nyaksian jam'a arba'ina kana ngumpulkeun 40 hadis ahamma anu leuwih penting min hada kullihi tinimbang ieu anu kabeh wahia sareng ari itu 40 anu penting arba'una hadisan eta 40 hadis mustamilatan anu kawengku ala jami'i dzalika kana sakabehna itu keterangan atau urusan wa kullu hadisin sareng ari sakur-sakur hadis minha tina itu hadis qaidatun adimatun eta pirang-pirang qaidah anu gede min qawaidid dini dina pirang-pirang qaidah agama qad wasofahu mangka teras parantos nerangkeun kana itu pirang-pirang qaidah agama saha al ulama'u ulama bi anna madarul Islam kana sanya-nyana sumber na agama Islam alaihi
tina itu qaidah. Au huwa atawa aya itu qaidah menurut ulama nisful islami eta satengahna tina agama Islam. Au sulusuhu atawa sapertiluna tina agama Islam. Au nahwu dzalika atawa saupamana itu qaidah. Summa altazimu mangka terasna rekahan kaula fi hadhil arba'ina kana ieu anu 40 aw takuna atawa aya itu anu 40 sahihatan eta hadis sahih wa ma'dumuha sareng sabagian gedena itu hadis sahih fi sahihayil Bukhari eta tetep tina hadis sahih Bukhari wa Muslim sareng tina kitab hadis Muslim. Wa adzkuruha sareng parantos nyebutkeun kaula kana itu hadis mahdzupatal asanidi kana ngabuangna pirang-pirang sanad liyashula karena supaya gampang naon hibduha ngapalkeunana itu hadis waya umma sareng bakal nyebarkeun atau ngawalatrakeun naon al intifa'u kana ngalap manfaat biha kusabab itu hadis sahih insya'a mugia ngersakeun saha Allahu Gusti Allah Ta'ala anu maha luhur Allah. Summa utsbi'uha mangka teras nganutkeun kaula kana itu hadis bibabin ku pirang-pirang bab bidobetin khopiyin kana kecap-kecap anu hese alfaduha lapadna itu hadis wayam bagi sareng pantas likulli rogibin pikeun sakur-sakur jalmi anu mika cinta fil akhirati kana ngarep-ngarep ganjaran akhirat aya ripa kana yen nganyahokeun itu jalmi hadhil ahadisa kana ieu pirang-pirang hadis lima karena katerangan istamalat anu munasabah itu katerangan atau hadis alaihi ka itu jalmi minal muhimmati tina pirang-pirang kasemsrem atau katarik wahtawas kana kahirupan akhirat alaihi ka itu jalmi minat tambihi tina pirang-pirang pangeling ala jami itaati kana sakabeh pirang-pirang kataatan wadalika sareng ari itu anu katerangan nu parantos disebatkeun di luhur dohirun eta ebreh liman pikeun jalmi tadabbarahu anu ngangen-ngangen itu jalmi kana katerangan wa alallahi sareng ngarepkeun ridho Allah iktimadi dina tetegenan na kaula wa ilaihi sareng ka Gusti Allah tafwidi kuring nyuhunkeun paneda wa istinadi sareng ka Gusti Allah kuring sumrah walahu sareng eta tetep ka Gusti Allah alhamdu ari sadaya puji wan nikmatu sareng pirang-pirang nikmat
wa bihi sareng ku sababna. Nikmat atau piku ari taufik wal ismatu sareng panyalindungan ka anjeunna. Dicekapkeun sakitu heula neme dugi ka halaman 5 ke sanes waktos diteraskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.